Ini aki asli Sunda, hirup kumbuh di tanah ki Sunda. Naku naon lamun ngomong jika anu terumasa ditakdirkeun jadi urang Sunda. Indung bapa urang Sunda, ini aki. Saya agak ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha urang kahirup sadayana? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah dinten ayeuna tiasa tepang deui sareng ibu dina pangajaran. Sareng saha? Dunia. Nah dinten ayeuna sada acan urang ngawitan pangajaran, urang ngadoa heula sasarangan nya supados pangajaranna pimpin heula ku akmal anu ngadoa. Saya agak ngawitan doa. Ngawitan pangajaran sapertos biasa Pak Ibu diabsen heula nya. Saha kedah jaga kesehatan ya. Musim hujan ya, musim hujan. Kapung muda hujan sakapeung panas ya. Jadi urang teh kedah jaga kesehatan. Tos sarapan da acan tadi. Sholat subuh teh tadi. Kedah sholat, kedah sarapan heula supados semangat ya diajar. Sok ayeuna rapikeun heula acungna. Anu teu acan rapikeun heula. Aya sampah teh di handapna. Oh, bae teh. Teu tadi ya. Da acan jajannya urang ieu teh jam kahiji nya. Kan kieu mah saya nya tarapi karasenya gereja tinggal ini kasep. Yosanya yosa rapi wae. Rambut tara rapi hebat dalapan mah istrina garelis nya kerudung sadayana. Tos siap berarti nya dina ayeuna diajar? Atos. Cing emut keneh teu bingung kamari urang diajar naon? Kuliah. Kompetensi dasarna tinggal teh. Karena ayeuna ngomong mantap ya lu, jangan urang ayeuna diajar heula, adambel, pupuritan, kudu mah sareng kudu hiji. Aya sedikit urang dawuhkeun heula nya ieu. Emut keneh teu kudu mah teh kumaha. Di mana penjajah pada maruga. Ayeuna urang halangkeun deui masih emut teu pupuritan versi pupurit. Masih. Nah, urang halangkeun deui sarangan ya, emutkeun deui ieu pupuritan versi pupurit. Urang Sunda mikanya nikah cinta dedeh kepesi dipuji dipuja persik nusana persik nukuring nu abdi nu urang Sunda nu uing nu silai. Itu bakal dibagi jantan 5 kelompoknya. Kelompoknya masih sami sapertos bingung kamari. Mung namina ieu nama urang nang yang kelompokna ku kadaharan urang Sunda. Kelompok anu ieu teh namina kelompok naon? Combro. Naon combro teh? Makanan. Makanan naon? Oncom jeung oncom jero. Pintar. Kelompok ieu namina kelompok misro. Naon misro teh? Jantan kelompok ieu mah aramis nya. Kelompok istri anu ieu namina kelompok naon? Kelompok katimus, saya katimus teh naon? Kadaharan tinu sambeut nya. Diparuh, diseupan, dibulaan nya rasana amis. Ieu kelompok naon? Oh, dodongkal. Dodongkal teh biasa urang itu teh naon? Aus. Ari ieu kelompok? Oh ieu. Sayeuna urang ngadamel proyek nya. Ngadamel proyek naon? Ngadamel pupuritan. Jantan hidup di dieu ya aya kumpul domah anak-anak sasatoan. Ku hidup dilengkepan anak kancra sesebutanana aya pilihanana di pilihanana nya. Bu ngeusianana kumaha berarti dumasar ka guru lalu sareng guru pilihanan nya. Tos disiapkeun alat sareng bahana ku ibu mah sareng bahana. Nah, kelompok combro, sok combro misro. Katimus, dodongkal.
Nya jantan. Nya sok. Luka ini rupa-rupa para tidak lulus marana see para tidak hanya tidak piring hari eta polri pada cai tanggung. Ai guru lana kumaha? Diseratkeun teu? Teu. Aya teh buku naon? Mijil. Oh mijil. Ai tadi ngalisianana kumaha? Ningal di naon? Tina buku. Oh nya aya guru lagu kena seratkeun nya guru lagu sareng guru pinanganana. Tah ieu kelompok mah? Isro. Isro. Yang pernah kelas sadayana kelompok Isro. Di kelompok tadi bos rencana kalian memperhatikan ada harapan Buku mijil, buku ikan, buku mijil. pada harapan Nah, sok. Selamat pagi, jika ada harapan kurang Sunda asli Guru Wilangana ada harapan kurang Sunda asli Guru Langana 10 I Nya, ras. Muka 2 Guru Wilangana opak jeung kontrol Guru Langana 6 Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng rerencangan di kelompok hiji nyata kelompok combro bade ngajakeun buku duma ngaran anak sasatoan. Buka hiji anak antra sesebutanna badal. Guru wilangana 12A. Nomor 2 pilih anak Japati. Guru wilangannya 7I. Luka 3 ari anak Bunda. Guru wilangana 6A. Eta belum marana Pak guru wilangana 7A. Kalima bilato mah anak kucing guru wilangana 8I. Anak nomor ketapa anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi perwakilan di kelompok Dodongkalan pada ngapresentasikan buku duma ngaran anak sasatoan. Anak Haidra sesebutanna badal. Lagu wilangan jeung Guru lagu. guru lagu Guru yang wilanganna 12. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di perwakilan kelompok peyem kami presentasikan tentang makan kebaran Sunda. Minum nama bajigur jeung bandrek. Guru wilangana 10 I. Duren alum Bugis. Guru wilangana 2 I. tarik deh. Numpang saya kan bilang tanyana. Isro. Kan Isro pilih yang ira. Iya bau alas. Nya aya nama teh kayak pilih yang ira nya. Pedang milih nu rerencanganana numpang sayana. Soalnya salatkeun di nu kertas sakedik we, sakedik. Tapi teh kayak milih anu nyalira pasti Pak. Saya nanya. Sok enak pilih. Kelompok anu numutkeun hideung numpang sayana. Perwakilan. Tanya perwakilan hiji we. Kelompok numpang seurna kenging cenah ieu paling saenya kelompok Dodongkalan. Tapi datang kami ini Kak. Sok kelompok Dodongkalan perwakilan kedua kelompok Combro. Nah, anu pinunjuk ka dieu kelompok Amis di jero.
Sama.